quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. RK saudara, saya nikahkan anak saya Santi Aprianti dengan mas kawin 24 gram emas ditambah uang 92.023 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Santi Aprianti binti Muhammad Darmawan dengan mas kawin 24 gram dan nilai uang sebesar 92.023 rupiah dibayar tunai. Lancar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Jalan anu candi aspal karingul ku babatuan mengkoka jalan jajahan prasna kapi lemburan semangat beki nambahan katinggati kajauhan manehna mapagugupan kacapet teh kaubaran Pak amprok palebah lengkok asa pinuh pukasono maklum tos aya bulana tara datang ka manehna leungeun katuhu ditungtun bari henteu lesot imut lempang bari silih cekel rasa kacinta nambahan jalan anu candi aspal karingul ku babatuan mengkoka jalan jajahan prasna kapi lemburan semangat beki nambahan katinggati kajauhan manehna mapagugupan kacapet teh kaubaran Pak amprok palebah lengkok asa pinuh pukasono maklum tos aya bulana tara datang ka manehna leungeun katuhu ditungtun bari henteu lesot imut lempang bari silih cekel rasa kacinta nambahan Pak amprok palebah lengkok asa pinuh pukasono maklum tos aya bulana tara datang ka manehna leungeun katuhu ditungtun bari henteu lesot imut lempang bari silih cekel rasa kacinta nambahan